Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Faslun utawi iki ku pasal sawiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun 5. Syahadatun sawiji syahadat an ing satune tingkalan kalakuan iku la ilaha ora nono pangeran kang wajib den ibadahan iku maujud illallahi angin Allah sawiji. Wa anna Muhammadan lan satune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Wa iqamus sholati lan ngedegakeun salat. Wa itauz zakati lan ngawehakeun zakat. Wa shaumu ramadhana lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Wa hizul baiti lan munggah haji ing Baitullah sapa man uwong istatoa kang kawasa yasiman ilaihi maring bait sabilan ing dalam dadalane. Paslun ari iya pasal sahiji arkanul islami eta arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam hom satun eta sadayana aya 5. Mana anu 5 teh syahadatun kahiji nyaeta maca syahadat an kana sanyana tingkah sareng kalakuan teh la ilaha eta hanteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan siang kalayan wengina ilallahi angin Allah sawiji. Wa anna Muhammadan lan sanyana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Gusti Allah. Wa iqamus sholati sareng ngadegkeun salat. Wa itauz zakati sareng ngaluarkeun zakat. Wa shaumu ramadhana sareng puasa di bulan Ramadan. Wa hizul baiti sareng munggah haji ka Baitullah sahaman jalma istatoa anu kawasa ye si jalma teh ilaihi indit ka Baitullah sabilan di jalana. Tegasna ari rukun Islam teh aya 5. Mana rupana anu 5 teh nyaeta hiji maca syahadat, 2 ngadegkeun salat, 3 ngaluarkeun zakat ka jalma anu nisab nu nasob, 4 puasa di bulan Ramadan ayeuna bulan Ramadan teh nya, 5 nyaeta munggah haji ka jalma anu kawasa di jalana. Paslun segatna masdar sulasi mujarod bab kahiji sarua jeung nasoro. Nasoro yansuru nasron pasola yapsulu paslan. Segatna binana gitu. Binana binasoe lantaran henteu katerapan ku harap elat ku hamzah jeung ku tad'if.